nahmaduhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah khairan yufaqihu fid-din. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dialog antara emas dengan tanah. Emas ini ngobrol sama tanah. Saya ini benda yang paling dicari. Saya ini benda yang sangat dikagumi. Saya disimpan di tempat yang bersih. Saya disimpan di tempat yang sangat antik dan semua orang suka pada saya. Lalu kemudian si emas ini nunjuk ke tanah. Kamu ini kotor. Kamu sering diinjak orang. Kamu ini seringkali katanya orang-orang tidak pernah menyapa dirimu, dan tidak ada orang yang dia mencari dirimu katanya, karena kamu itu kotor. Lalu kemudian si tanah ini dia tidak marah, begitu kan? Dia tidak marah. Lalu kemudian tanah ini kemudian ngomong begini, kamu betul antik, kamu hebat, kamu luar biasa, dan orang membutuhkan kamu. Dan semua orang kalau punya emas biasanya bangga. Tapi kalau aku lemparkan satu biji jagung, bisakah tumbuh di dalam dirimu? Kalau aku lemparkan satu biji kacang, apakah bisa tumbuh di dalam tubuhmu? Emas ini kemudian diam dan dia tidak menjawab. Aku walaupun kotor, walaupun aku sering diinjak, tapi kalau Anda lempar biji di atas tubuhku, maka itu akan tumbuh. Itu akan ada yang muncul kembali. Kemudian emas pun bilang seperti ini, kalau begitu maka setiap orang kalau ada yang kotor dan ada yang dia itu sering diinjak, belum tentu dia tidak bermanfaat. Malahan ibu lamun urang ninggal angkat tinggalina siga agreng boa teuing eta teh di dinya teh aya kahirupan. Manusia tidak boleh melihat bagaimana performanya, karena citra diri kita tidak bisa dirubah, tergantung karakter masing-masing. Anger bunya kurang dirubah citra diri ge keur nu ngewa mah ngewa we. Urang teh hanas geus dirubah awaknya, beungeut hanas geus dipermak, tapi anger we keur nu ngewa mah ngewa. Ibu dilipennya amu cuy dibedah kanal ari korong nolol mah anger. Jalmi teh bakal nyebatkeun teh punten ibu eta korong nalolkeun. Karena apa? Karena begitulah kehidupan manusia. Makanya ini kata kuncinya. Kalau kata kuncinya. Jadi kalau kita ingin kelihatan cantik dan ganteng, jangan Bu, ibu hidup kita pokoknya rawat aja muka kita. Tak ingin diedit. Urang mah hayang geulis diedit. Hayang dak kaset diedit, geura cobi geura. Tok yang diedit mending dirawat. Diedit membising ge aya jelema nu katipu. Hanas jeung urang teh ari dina DP geura punya 27 ari papanggih 72. Begitu COD teh nah cing teh ari dina DP nama teh 27 teh da diedit atuh. Tapi kalau ibu bapak rawat itu tidak akan masalah. Orang mau dia itu rugi mau tidak, karena kita yang merawatnya. Hidup juga gitu sama. Manusia jangan banyak diedit. Udah aja ikuti skenario Allah. Cuman Allah nyuruh kepada kita rawat oleh kita. Dirawat pikiran kita, dirawat hati kita, dirawat fisik kita. Kenapa? Karena ibu bapak, mobil yang terbaru pun kalau dia tidak dirawat maka dia bisa mogok. Apalagi kalau mobilnya sudah tua. Kerenah kolot, teu diurus, tara dipake, ku urang dihare-harekeun, akhirnya mobil itu terbengkalai. Begitulah gambaran hidup manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua,
Jadi hidup kita harus dirawat pikiran kita, dirawat hati kita, bukan diedit begitu ya. Maka lamun teu sangeum ka skincare tos we ngangge fresh care. Da sarua duntungna care keneh nya. Tingali iklan lagi ku artis mah geulis geuningan nya. Pokona ibu bade bobok ngangge fresh care 3 kali gitu-gitu tah. Engke buka bobok tingali gram. Peungeut urang siga saha. Nya. Itu yang kedua. Air ataupun gelas ini dia tidak bisa menampung air yang banyak. Kalau seandainya volume gelas ini sebesar ini, upami ibu bapak hoyong loba narima ti Allah, kudu dilegaan gelasna. Entong neangan wae ari gelasna henteu, ari gelasna alit mah jeung pilih moal tiasa. Allah itu akan ngasih banyak kalau ternyata kita membesarkan volume wadahnya. Tadi didugikeun ku Pak Ustadznya, Bu, urang tadi isuk-isuk ngaji, wayah kieu ngaji, badalohor ngaji, kete asyar aya pangajian deui, magrib ngaji deui, nepikeun ka salaki teh tara papanggih. Naon sababna? Ngaji we bagus, tapi kalau volume wadahnya sempit, maka itu akan mudah keluar. Siapkan dulu volumenya. Karena apa? Karena Allah itu tidak ngasih yang banyak kalau wadahnya kecil, itu aja. Baik itu ilmu, baik itu rezeki, sami. Urang hoyong dilobaan ku Allah teh rezeki, tapi wadahna leutik, atuh ku Allah yang moal bisa. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita membaca itu apa? Memperbesar dulu volume wadah kita. Nah, ibu dibuka heula ieu tah. Mata dina Al-Qur'an yasra sadrahu, saat acan Rasul nampi wahyu ti Allah anu dibukakeun ieu heula tah. Dret dibongkar. Demikian kan dibesret, lalu dadanya dibersihkan dulu, hatinya dibersihkan dulu. Kenapa? Karena dia akan menerima ilmu dari Allah yang sangat banyak. Tah anu mawa nasehat teu asup teh hiji kotor hate. Ku kotor hate mah hade materi ge anger we. Nya, dan geus kotor hatena, materina mah hade, Bu. Dugikeun ka ustad teh macana teh loba atuh, karena kita yang menerimanya kotor, tetap we ilmu hade ge moal ditarima. Jadi yang pertama bersihkan dulu itu, bersihkan dulu, volumenya dibersihkan dulu. Pokoknya mah keur nu ngewa mah karang wae anger we siga korong. Ieu mah karang, lain korong ieu mah. Pokoknya mah karang lain korong dan geus ngewa. Tapi ibu keur nu resep mah korong wae siga karang. Ya, materinya biasa-biasa, tapi kalau sudah cinta dia akan menjadi karang. Materinya hebat, tapi kalau sudah benci dia jadi korong, sakitu we. Tah urang ge kudu eta, kudu dibersihkeun heula. Mata ku Allah dina hadis Bukhari ku nambah Jibril dibongkar heula ieu apa? Dibongkar heula ieu. Eta anu mawa rudet kanu sagala teh eta hate nu kalotor. Yang kedua dibersihkan dulu apa? Pikiran dulu. Kudu bersih. Mata di dia teh da dupi-rupi teh nu ngaji teh. Aya nu keur mikir, aya nu keur loba pikiran. Nya keun da moal teh kudu ngacung ibu da katinggal. Kusin kuring ge, mana nu keur mikir, mana keur loba pikiran. Nya. Kenapa? Karena ada kelihatan dari auranya. Oh, ieu mah keur loba pikiran ya. Oh, nu ieu mah keur mikir. Duh eta benten. Keur sawios da. Beda Bu, anu keur loba pikiran mah. Kusin kuring ge moal ditunjuk. Ngan pokona mah aya we. Nah, jadi dibuka, dibersihkan dulu ini. Kuncinya adalah dibersihkan dulu pikiran. Dan yang ketiga, yaitu Anda harus membuka dulu bahwa ternyata lamun ku urang teh dibuka batinna moal tiasa. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas pengaruh ilmu agama terhadap kejiwaan manusia. Ya, jadi pengaruh ilmu agama karena jiwa manusia teh kumaha. Maka dasar normatifnya adalah 2 hadis. 1, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda bihima fa'alaihi bil ilmi. Tadi Bu, lamun bisa ngejo kudu ngaji. Keur naon pinter ngejo ari ngaji teu bisa. Leres, lamun bapak bisa silat kudu bisa sholat. Keur naon apal jurus sholat, tapi jurus silat, ari jurus sholat teu bari syarat.
Ditarga sabaraha jurus galbugna cenah 28 Ustad Katalar abdi malamun manggung. Ari tahiyat kumaha cenah tahiyat aneh agi lagunya. Ari dina panggung 28 jurus silat apal, ari begitu rengkenek salat teu apal jurusna. Karena apa? Lamun urang bisa ngejo kudu ngaji, lamun urang bisa silat kudu salat. Tah eta teh light balance namina teh, ada keseimbangan. Hidup kalau tidak seimbang, bapak-bapak ibu-ibu dengan agama berat. Saya kemarin menerangkan, sekarang lagi musim anak-anak itu membiarkan orang tuanya living long but dying alone. Banyak orang tua yang mati sedang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Begitu dilihat bagaimana ini kasusnya, sadayana budakna teu dareukeut jeung agama. Mun deukeut jeung agama moal. Sampai sekarang banyak relawan yang ngambil mayat-mayat dari rumah yang dia itu sudah lansia. Karena apa? Karena dia mati tanpa ditungguin oleh keluarganya, tanpa ditungguin oleh anak-anaknya. Mereka menyampaikan, kami mati dengan kesendirian, but dying alone. Mereka mengatakan, saya mati dalam kesepian, padahal anak saya banyak. Begitu diinterview apa Pak? Baru dana, data resepkan agama. Dalam meresepkan agama, memoal. Nah, mulai bikin kaki itu kajian tenannya. Berarti ini tahapan yang harus kita perbaiki dalam kehidupan ini. Simkuring can menakan aya kiai sangsara. Ku sabab deukeut jeung Allah. Malahan anu sangsara teh justru anu naon anu jararauh jeung pangeran. Jadi ustad mah Bu. Da teu puguh tanggalna keur ustad mah. Ya. Cobi lamun urang ngantosan tanggal kudu tanggal 2 jeung tanggal 3. Pan urang teh tanggal 20 duit geus beha. Ngadaguan tanggal 2 teh lila mun asa haliwang mun asa kalbu ditinggal lihat asa jauh. Ari kiai mah jeung ustad da teu puguh tanggalna. Matak di tanggal hiji keneh ge geus hariwang. Nya. Mohon kan ari arep tanggal sakieu kan ari jadi ustad mah rek ngarep-ngarep jangan sabaraha Bu. Da di tanggal sakieu ge aya wae. Makanya kita tidak mengenal merah. Tusna tu pangajian teh keur beureum atusna ulah keur tanggal hejo keur nu teresep mah dipindahkeun ka nu hejo ge waktu. Moal aya waktu semua. Ari urang mah alhamdulillah rek beureum rek hejo rek kayas. Nu penting mah punya. Kenapa? Karena itu yang paling pokok. Nah, apa dasar normatifnya? 1, man arada dunya palihi bil ilmi. Lamun urang hoyong dunya pilarian ilmu. Waman aradal akhirah apalagi bil ilmi. Palehi itu artinya Anda cari ilmunya dulu. Ku ilmu mah beda jeung ku harta. Lamun ibu hayang dunya siapkeun modal harta moal beunang moal. Tapi lamun disiapkeun ku ilmu mah bakal beunang. Dari harta mah kudu dijaga, ari ilmu mah ngajaga urang. Ibu bapak moal capek mawa ilmu mah hampang tinggal disimpen di dieu. Sok nyandak emas 2 kilo da kudu dibawa jeung urang teh deg-degan sieun anu mau. Ari mau ilmu malah dibikeun teh ngalobaan jadi jariah. Harta mah lamun dibikeun meakeun nu tadina 2 kilo dipastikan 1 kilo jadi tinggal 1 kilo. Ilmu mah moal naon bagi dede kuncinya man arada dunya palehi bil ilmi wa man aradal akhirah palehi bil ilmi. Da ka akhirat ge teu gaduh ilmuna mah moal tiasa atuh. Sok ku ibu ku bapak cobiannya ari lebat ka masjid sampean naon? Sekatu kanan. Ari keluar di masjid, cobi gaduh ilmu boro-boro mikiran suku. Ari lebet ka jaman kiri keluar, keur kabelet mangagadeun we duanana. Sakapeung tinggal dipantau lagi di naon, sapa ditajong dulu tinggal. Karena apa? Ari aya ilmu mah aya ada apa? Ada dasar kita. Begitu kita masuk masjid, punten hebatnya Rasul ngajarkeun. Nah bet nu katuhu, nah bet nu kenca. Dan doa itu akan muncul kalau ingat kaki. Kalau kakinya tidak ingat, saya yakin doanya nggak akan muncul. Itu aja. Ini kan ilmiah. Ini ilmiah. Saya praktekkan poho Bu tinggal disampaian poho jeung doana. Nya. Begitu lupa kaki yang dilangkahkan, dah doa ge milu poho atuh. Tapi begitu ingat masuk masjid kaki kanan, doa jauh muncul. Teng, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Laresnya tiasa kitunya. Mata asup ka zaman ge ngaluarkeun doa teh kusabab teu hilap sampeanana. Tapi lamun sampeana hilap mah poho jeung doana. Nya, hebat Bu. Tapi enggak mungkin orang dia lupa doa kalau kakinya lupa, enggak mungkin Pak.
Nggak mungkin. Saya yakin kakinya akan kanan kalau dia sudah mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tapi sakapeung doa ka masjid ge dengan salah urang mah. Jadi bismika Allahumma ahya wa amit. Nya, tapi da teu dosa henteu. Henteu teu dosa. Khususna dosa teh lamun abdi bade ngaji doana bismika Allahumma teu dosa. Nya. Teu dosa mah enggak. Nganu dosa mah nu mana? Anu teu init. Nya minimal wios punya kayak ieu mah kanggo gambaranana. Jadi kuncinya di mana? Ilmu. Paman aroda bihima. Nah, kalau Anda ingin dua-duanya sekaligus, dunia kenging, akhirat kenging, pa'alaihi bil ilmi, anggar we ku ilmu kene. Ibu bapak sumping ka simkuring gaduh panyawat, dicabak ku simkuring mayar mah. Moal da simkuring teh gaduh ilmu. Tapi ibu bapak sumping ka dokter dicabak mayar. Beli dicabak hungkul kikiran mayar. Da ku simkuring dicabak ngadon lama. Pejakeun saya usah cabak ka abdi kitu. Padahal sarua atuh itu panangan abdi panangan geura. Jeung ku itu mah punten nya, ku itu mah jeung piwarang punten pisan. Ibu punten eta cenah rokna disingraikeun kitu. Itu teh digitukeun geura. Ibu punten nongeng titah nongeng ridho. Begitu nongeng teh nyana ku suntikan blas disuntik. Begitu beres disuntik mayar. Cobi punten ibu bapak ibu sumpi ka semua Ustad abdi teh ieu teh tos 3 dinten panas tiris ceuk simkuring teh nongeng ridho moal salaki ibu ge jauh meureun kumaha nah Ustad ari ku itu ridho ari ku Ustad henteu da beda ilmu kade teh sagawaya kalau ibu jol dicabakan dikitu beda deui dicabak ku Ustad jeung ku dokter beda. Kenapa? Karena beda hukum, beda apa? Ilmu yang beda saja itu sudah atau membuat hidup kita berbeda semuanya. Eta teh namanya hiji ilmu teh komo lamun seueur wah urang teh hirup teh pisurgaeun teh seueur. Nya. Saya sampai membaca itu ya, lamun istri stres, eta teh lanongna teh 3 saur Siti Aisyah. Hiji almaul jari, cari air yang mengalir. Ditah ka laut. Yang kedua al-khadra pilarian anu hejo-hejo titah ka gunung healing nu katilu saur Siti Aisyah naon albiya bawa balanya eta teh lanong stres nah engke stres pindah ka salaki gitu hungkul. Jadi Siti Aisyah mah pinter ya minahkeun panyakit eta teh. Nah, nya teh sawios da eta mah bapak ibu da eta mah manusiawi kan gitu mah. Siti Aisyah teh ditaros teh naon margina karena dia melihat keadaan masyarakat pada waktu itu. Ya Aisyah katanya, wa asyaddul fikriyah 'alal mukminat. Ya Aisyah ninggal ibu-ibu ayeuna siga anu cara rape pikiran cenah gitu. Siga anu cara rape batin ayeuna teh cenah. Kumaha atuh? Aya teh lanongna saur Siti Aisyah, oh kurang piknik jeung balanya yun. Nah, dikitukeun ngaji butuh. Ini pun butuh. Semua ada kebutuhan yang harus seimbang. Tapi kuncinya ilmunya heula. Ku ilmuna heula. Komo ibu teh damang bapak sumping ka dukun dengan sepeda ngubaranna lagi. Ka dokterna di pasien resep ku dukun mah diburak. Nya begitu itu ku dukun mah jol diburak sampai ibu cenah peureum. Jol peureum urang teh langsung ngaleungit cai dipura. Jol eta mastaka bu nu tadina nyeri dia jol leungit. Aing kumaha ayeuna? Alhamdulillah cenaduk. Alhamdulillah jol ngemplong nyaduk teh dan dukun lamun dokter dong. Ya eta mah pada jol langsung cenah. Abdi cenah joplong eta cenah diburak ku dukun. Ari teh ibu nah emang ngahajak eta emang ngemplong. Ah henteu atuh Ustaz. Manya atuh abdi diburak di dieu aya kangkung aya genjer. Abdi teh ngada-ngada cager we cenah gitu. Naon kore abdi diburak tuh gitu kan. Makanya dulu punten ya. Jami panyawat pindah kana endog percaya keneh. Panyawat pindah kana endog, panyawat pindah kana kelenci, panyawat pindah kana doma, ku ilmu kabongkar. Sok tinggal ku ilmu kabongkar. Saya tidak paham lamun panyakit pindah kana endog keur naon sekolah kedokteran. Mahal-mahal sekolah kedokteran, penyakit pindah kana endog. Enggak sadaran endog. Nya,
miliaran, ratusan juta ke kedokteran itu. Ayeuna jauh teu buku-buku pindah kana naon kana kelenci. Atuh kudu kaharti ku ilmu. Sampai dibongkar ku pesulap itu kan bohong sebetulnya, karena sudah disetting telurnya begini, karena sudah disetting ini. Jadi we ayeuna mah arah rapal da aya ilmu eta teh. Lamun taya ilmu kumaha? Manusia masih percaya bahwa penyakit itu bisa pindah. Dina Islam panyawat mah sanes ngalih Pak, tapi nular. Beda pindah jeung nular, beda. Nular belum tentu dia atau pindah belum tentu menular. Belum tentu menular, tapi kalau menular itu pasti tidak pindah pun bisa. Begitu. Itu kan konteksnya seperti itu. Jadi kunaon eta teh ku ilmu Pak sadayana. Ku ilmu. Ayeuna mah modern. Ibu bapak tinggal ayeuna mah nguji penyakit wae teu kedah tebih-tebih. Sampel darah dicana ka penak. Baheula mah atuh tingali rek ngalian penyakit teh sesah atuh. Kumaha carana? Lamun hoyong katawis anjeunna gaduh diabetes, gaduh gula, kedah kahampangan heula di luhureun tani. Engke teh lamun si kahampangan teh diriung ku ieu ku sireum eta teh gaduh gula. Kan sireum ayeuna mah palalinter atuh. Urang teh wer punya dina tani, sireum alina bejolna leos we naon? Asina bau jengkol ya betul gitu. Ari baheula mah kitu, da emang kitu ilmuna sakitu, berkembang ilmu semua dengan ilmu ini. Allah akan mudahkan, tetapi catat, ku ilmu jelema bakal loba masalah. Wayahna resiko. Makanya di sana ada pa'alaihi, artinya pakai ala untuk menunjukkan Anda semakin pintar, tapi Anda akan diberikan masalah yang lebih untuk menguji kepintaran kita. Mun sakola leuwih luhur wayahna, masalahna beuki berat. Tapi lamun teu sakola mah moal berat-berat teuing. Sok tinggal. Ibu ngajamin salaki jeung pamajikan pinter, rumah tanggana pilih lain, teu ngajar. Seueur nu pasea duanana S3, bojona S3, carogena S3. Pasea we eta mah. Da duanana palalinter. Teu kau aya masalah debat duanana. Nu ieu mah tara da balap duanana. Tara pasean ieu mah naon sababna? Boro-boro pasea. Ieu na ge naon Bu, komunikasinya juga tidak jalan. Karena jaminan-jaminan itu seperti itu. Saya melihat ini. Wayahna aya dokter-dokter spesialis masalahna penyakitna bakal ararami sakitu. Sunatullah ngaran. Kartos kapungkur Madinah Mastaka paling ge jangar hiji we ayeuna mah migrain, vertigo, kanker otak, wah nu sagala tadi nasilan kapungkur mah hiji we. Cager jangarna nya ayeuna mah da teu tiasa udah hari-hari atuh dibeungkeut di kitu teh di talian teh ku sapu tangan teh lain cager ayeuna mah ngadon namahan lieu. Wayahna naon margina sabab ilmuna tos aya, dokterna tos aya, wayahna ku Allah kudu disiapkeun rezekina. Kahartos cepil kapungkur mah hiji we cepil teh Bu panyakitna teh eta nya torek ayeuna mah sagala aya. Saya ngobrol dengan THT dok dina cepil teh asa ini usad ke sini ini ke sini ini lieur cing teh mun tah lamun tos puyeng wae eta teh kakorek nu ieu lamun sok batuk wae kakorek nu ieu aya kitu ayeuna mah kapungkur mah hiji wae teu ngadengi geus jeung teu aya alat kapungkur mun teu ngadangu atos we ganteng gangguan telinga sakitu ayeuna mah aya alatna aya ieuna sampai seperti itu. Hebat Allah menyebutkan fa'alaihi bil ilmi. Semakin pintar, masalah semakin nambah. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan man yuridillah khairon yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin tentram, maka ilmu itu semua akan bisa diimbangi dengan agama. Ku agama kaimbanginan. Ku ilmu agama, Pak. Ilmu umum mah aya waktuna. Ilmu agama mati ayat. Sabar dalam ibu bapak, karena ini adalah kendala yang paling luar biasa. Saya akan menerangkan kalimat khair dalam hadis itu dibagi dua aspek. Satu, khair dalam aspek kejiwaan itu ada 4. Nah itu. Sing sajalmi anu
ku Allah hoyong dipasihan khair, jiwana hoyong tetap khair, tah eta teh aya opat. Nu kadua sing saha jalmi anu hoyong ku Allah dipasihan keluargana khair, maka eta ge aya opat. Jadi aya 8 itu pun ieu teh, maka yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan dulu agama. Kalau sudah dipahamkan agama, maka khair ini akan dapat. Tapi kalau dia tidak paham agama, khair ini nggak bisa didapatkan. Yang pertama adalah dalam aspek jiwa. Yang pertama, khair yang pertama adalah apa? Ibu, bapak, sing saha jalmi anu hoyong dipasihan khair ku Allah, al khair as-sabru inda imtihan, yaitu dia bersabar ketika diuji ku Allah. Tah teh khair. Jadi nu khair mah naonna? Sabarna. Sanes ujianana, sabarna. Da keur naon bu ku Allah di loba ujian ga dieu sabar mah anggar we. Da panyawat bakal jadi kiparatna upami naon? Sabar. Ari teh sabar mah jadi masalah jadi masalah dosa eta teh. Ibu jebret bapak dipasihan ku Allah panyawat. Jadi khair usah janten kumaha? Sabar. Kerja manu sabar mah panyakit teh bahagia sakitu we. Da teh rugel atuh Bu, jami teu damang Pak. Naon rugelna? Hiji, dicabut ku Allah rasana. Nya. Nu kadua, dicabut ku Allah aurana. Nu katilu, dicabut ku Allah dosana. Apa ruginya orang sakit? Tah, Pak, keur anu ngarti agama mah gering teh bunga sakitu we atuh. Nya. Ya Allah, menisna ningali batur niresep cenah ucelak acelok salaki batur mah salaki abdi mah naririwit jeung ucelak ecelok. Atuh kan bae atuh. Alhamdulillah. Siapa yang tidak atau siapa yang paling doanya diijabah? So, ibu bapak, siapa orang yang paling doanya diijabah? Orang sakit. Orang sakit itu diijabah doana karena orang yang sakit dia tidak mungkin melakukan maksiat. Kergering ngagoler tinggal seueur alat punya di alat itu dia di komputer sagala ngagoler ki rek dosana. Pinta doanya ke dia. Kenapa? Karena dia diijabah doanya. Dan kenapa? Karena sedang dikiparati dosanya. Makanya doanya diijabah nu teu damang mah. Matak ibu bapak lamun ngalayat anu teu damang ulang-ulang hungkul nu ngadoa teh suhunkeun doana ka anjeunna mengpeungkeur bersih anu ngalayat bacantang tu bersih dosana. Tah anu nuju teu damang mah nuju dibersihan ku Allah. Apa yang tidak bahagia di kita? Mata aya jamin sumi Ustaz abdi ningal batur mah rieut abdi mah teu rieut acan. Ibu tahu enggak Firaun kenapa takabur Pak? Karena dia tidak pernah sakit selama 400 tahun. Firaun mah teu rieut acan 400 tahun Firaun mah. Jag we. Nah ini yang dia mengaku jadi Tuhan. Semua orang bisa kaya, semua orang bisa ini. Tapi satu yang tidak bisa, sakit. Aku tidak pernah sakit 40 tahun. Akhirnya apa? Firaun, anna rabbukumul a'la. Saya angkat diri saya sebagai apa? Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah sakit. Saya pun tidak sakit 400 tahun. Maka Allah pasihan ka urang nyeri huntu. Kan wewios berarti aya waosan kan. Ya. Oh, jedut aduh ya Allah, ya nyeri waos. Alhamdulillah. Aya ibu-ibu usaha mah teh nyeri tuur wae nya syukuran ka Allah atuh mah. Berarti masih aya keneh tuurna sakitu we atuh. Nya. Ibu bade dilawan. Ari tos nyerina geus aya mah nya dilawan. Cing sabar we. Sabab naon eta teh ngiparatan. Allah teh tinggal Bu ngiparatan bisi seueur dosa tina waos. Allah teh ngiparatan bisi seueur dosa tina soca. Allah teh ngiparatan bisi seueur soca tina tuur, tinu dampa sampean, tinu panangan, pasihan ku Allah. Ini gambarannya. Saya barusan ketemu dengan seseorang, bapaknya langsung ibu, perban sakit tah. Kunaon? Ustaz cenah parage geubis, tinu naon? Tinu mobil, lain pernah tuh nyeri. Mohon ya kumaha cenah? Pites sakedik tapi ka dieu agung Ustaz. Maremet ka dieu. Nah, sawios. Nya bisi urang sok hese nanatangan jelema miskin ku Allah teh meureun dibere tah keur ngiparatan bisi we urang teh mun aya nanatangan teh meni hese nu miskin teh da urang teh kudu ningali heula prosedural tah dipasihan ku Allah ngiparatan dosana nya gampil sakitu we atuh nya tah ibu bapak sakitu jadi jalmi teu damang teh keur jalma anu khair mah eta teh bunga sabab ngiparatan dosana jeung doana diijabah. Mata eta Nabi Ayub nya dipiwuran ku bojona bapak ni teu damang teu dilai teuing atuh cenah
Kesuhunkeun ka Allah cenah. Da bapak mah diijabah dan Nabi, apa jawaban Nabi Ayub? Aku malu sama Allah karena sakitku baru 18 tahun sedangkan sehatku sudah puluhan tahun. Izin ku Allah. Hiji eta. 2. Khair apabila ada nikmat syakar. Nikmat syakar khair eta teh. Teu menggerutu naon ngargina jalmi anu paling ripuh dina hirup nu sok ngeluh. Luh lah hirup teh bukan itu ka dieu. Ngaji jam sakieu aya we alasan teh. Tah ngaos atuh tong jam 10 cenah. Mun tiasa ngalohor. Pindahkeun ka lohor teh. Atuh da lohor mah jeung taruh. Padahal asar senang ngaji teh pindahkeun ka asar teh. Ibu atos asar anu pangaosan teh asar mah tuh da samporet atuh cenanya padahal wengi we cenah bada magrib atana napi bada pindahkeun ka peuting teh atuh da wengi mah jeung cararap teh jeung cenah bade bobo atuh cenanya padahal subuh we ngaji teh pindahkeun ka subuh mah pakpik erek jam sabaraha atuh hapeung we dipindahkeun ka ditu ka dieu ge da jam ieu mah teu syukur mah moal aya bu waktuna. Urang mah alhamdulillah beres bu iya waktu mah aya taros bu haji hayu urang ngaos cenah ieu incu nama keur ulin ngaletak gerak cek incuna teh jujung nenek rek ngaji mah cenah kitu deung nyalakeun abdi gitu gerak. Nah begitu bu beres incu beres bajar incu SMA begitu incu bu haji eta putu tos ageng ieu cenah tuur panti baheula gitu tuur mah aya. Jangan teras ya Pak, teu disyukuran Bu bakal aya alasan-alasan pikeun narima nikmati Allah. Makanya al-mal yastari ta'am wala yastari syahwat. Manusia bisa membeli makanan nu hese mah eta tah di mana rasana geus dicabut ku Allah, makanan apapun itu sudah tidak berpengaruh lagi. Makanya ibu duka dua lamun hoyong khair dina jiwa sakedik we syukuran we naon anu dipasikeun ku Allah. Nikmat ka dieu. Tinggal budak di bumi incu ciling cingcat alhamdulillah ya Allah kacau ka di budak kacau di kana asup kana sopat kegajelengan asup ka kamar itu gitu dia utang eta gerak pot pinahkeun ka dieu remeh berebet gitu si kuring teh kieu Pak cenah ieu budak ngilir cek si kuring teh budak mah teu ngilir nya anu lieur teh saha atuh ieu nya urang sok taros budak ngalieureun teu taros teh dede lieur teu teu bahagia tuh nya urang mikiran budak nu teu lieur urang nu lieur-na nya syukuran ibu cilik mun aya urang kali eta budak saha sing teu gede cicing budak teh sehat ciri budak sehat teh tidak diam lamun budak diam teh ka aya alhamdulillah Ustaz putu abdi mah ngahuleng we disuguh mobilin ka Isya lain alhamdulillah dengar kalongeun sok cenah kieu budak mah ngarah geus katinggal sehat leres Bu aslinya kenapa itu nikmatnya di sana kenapa sakalian we tinggal teu araya arwi ka bumi masing-masing da jotieun ka dieu mana incu anu tadi ieu senang ngacak-ngacak remeh teh mana anu menghapeun ngoprek TV teh da teu aya Bu nikmat luar biasa dugikeun ka di telepon teteh kadari ieu bapak geus lila ieu teu ngadenge budak receh nikmat Pak syukur alhamdulillah si budak jadi deket babari diarahkeun itu kuncinya di sana kartos nomor 3 lamun jiwa hoyong khair kalau ada yang membenci kita tong dilawan capek keun beda jelema mah moal resep kabehanana emang ibu bujeng-bujeng ka urang Pak kan Nabi geus nu ngewa Abu Jahal ngewa ka Rasul Abu Lahab ngewa ka Rasul dugikeun ka Nabi mah bade ceramah we di baledog ari urang jalmi kudu resep sadayana moal tiasa atuh. Kenapa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum saur Allah dina Al-Qur'an. Keun we. Dabu ngewa mah capek. Anu teu capek mah lamun geus mika cinta moal capek. Lamun jelema ngewa mah capek sakitu we. Cobi geura jalmi nu jatuh cinta, da ka capek Pak. Nu bobogohan eueuh ka capek. Rek udah dar gelap ge terus we. Eta gedenya dina kebon teh narolol do tingali sirana hungkul lalaki awewe teh bayu hujan badag eta teh nu bobogohan da di rumah tangga mah nanaonan atuh narolol di kebon teh
Dan daya capek atuh ngaguruduk di orang ka mana wae ge. Tapi orang yang membenci itu lelah. Dia hidupnya lelah, dia hidupnya capek. Matakeun we cek Nabi ge. Kenapa? Dan anu ngewa mah engke ge bakal eureun sorangan da sapeun, tapi nu mika cinta mah moal. Dia tidak akan berhenti mencintai Anda dan dia tidak akan lelah untuk terus mengejar dirimu. Capek Bu aslina. Ya jangankan we usah ditusna ngomongkeun wae ustad dipengker keun bae berarti simpulkeun di hareup sakitu atuh. Heula cing di pikiran clear atuh bukan. Nya cenah itu usah nyaben we cenah tingali abdi mah hirup teh cenah di kieu-kieu. Pak sakitu ge alhamdulillah. Berarti mah kalau masih ada yang membenci Anda, berarti diri kita masih jadi catatan dalam memorinya. Lamun jelema teu pernah ngewa-ngewa acan, berarti kita tidak masuk dalam memori dirinya. Itu. Makanya nanti ada ini Pak, ada pengasuhan itu kan, ada luka batin, sok aya luka batin ini. Nyeri hate ku eta. Biasa. Ya. Kapungkur mah lamun anu ngabatin teh bararga. Kapungkur lamun ngabatin teh bararga bu kapungkur. Neng ngabatinnya ini pegang ayeuna mah henteu baruud nu ngabatin teh mah apa baruud gitu. Ustaz abdi sih ngabatin teh kaganggu nah sing ini buleud kieu sih mana wis alhamdulillah da ari botram 5 dinten sakali sih abdi teh gitu. Jadi tidak ada pengaruh sekarang itu Pak. Nah Bu anu nyewa jeung anu ka urang resep bakal beda frekuensina. Mata urang natibra, itu natibra anu nyawa ka urangna di pikiran. Makanya yang terjadi siapa yang sakit? Urang anu geuringna, itu mah keur tibra sare. Urang mikiran itu nu nyawa ka urang. Nah, nya saripu hirup teh. Nya. Dulu di pesantren ada dongeng kiai. Dua ustad dia jalan di pinggir sungai, ada perempuan perawan dia itu tenggelam. Akhirnya duanya bentrok. Aduh kumaha ya ditulungan kumaha acun ieu teh karena dua-duanya bentrok Pak. Seperti istri masalahna lamun ditulungan kan kudu dirawuk. Akhirnya ustaz yang ini saya akan turun. Tapi yang ini enggak saya. Naon sababna? Sabab parawan. Masa saya harus begini katanya. Tapi tetap yang ustadz ini lalu kemudian turun dan dia rawu si isi nu eta Bu. Kemudian setelah dirawu disimpen di pinggir. Salamet si isi nu eta. Ditangkep pada kudu dirawu atuh, da titeung. Akhirnya ustadz yang tadi yang tidak nolong dia begini. Saya tidak tahu dosa kamu itu sudah besar. Karena kamu memeluk perempuan itu dari sungai. Jawaban ustadz iya. Saya sudah melepaskan perempuan itu dari pangkuanku, sedangkan engkau masih menyimpan dalam pikiranmu yang dosa itu Anda. Kartos ngaruang ini kan iya teh usahanya iya mah kamu dosa katanya itu kamu dikitukeun gitu karena bonet dia tetap dina pikir teh kamu dosa besar gitu kan. Ini ustaz yang ini bilang aku sudah melepaskan perempuan itu sedangkan kamu masih menyimpan dalam pikiran. Saya sudah melepaskan istri itu sedangkan Anda masih menyimpan dalam pikiranmu bahwa saya ini berdosa. Cing saha atuh nu dosa teh ieu teh nya tong kali praktekeun Pak Haji. Tong aja nangan anu titeuleuh. Mana we aya titeuleuh paling mana usah di sini. Asal parawan we gitu. Entong da tengah haja pan ieu mah tadina ge tengah haja, lain ngahaja nangan anu titareuleuh lain. Ya. Jadi artinya ini jiwa ini Bu. Awas, jiwa ini kalau dia sudah membenci, nakal di dia. Maka anu disebut problema sanes beratna ieu sabaralila disimpan dina pikiran. Iya data agbot Pak, iya musabara mili paling kayaknya ini tidak berat ini. Tapi kalau saya pegang ini 1,5 jam, saya yakin tangan saya jadi kaku. Apalagi gitu kalau ini dipegang begini sampai 24 jam, saya yakin pengkor tapunten panangan. Tapi ini tidak berat. Supaya tidak berat bagaimana Ustaz? Lepaskan. Beres. Hampangnya.
tah eta lepaskeun. Bisi aya jelema ngewa ka urang, lepaskeun. Tong disimpen dina pikiran jadi berat. Dan masalah mah enteng, nu berat mah lila nyimpenna, lila ka urang teu ngalepaskeunna. Matak salaki nu lepas. Masalahna euy salakina. Kada ibu joli ganti cek usad dan di pengajian. Mun rudak lepaskeun, ganti ke nu anyar. Rudak deui, lepaskeun deui. Dalapan ngali ngaganti. Neng, badai nabi badai nikah deui, insyaallah harus salapan subane teh rudak. Anu teh leuwih rudak teh dalapan. Moal tah masalahna, Bu, masalahna dilepas. Gaduh sametan 50 juta jeung 50.000 ageung mana? Tah? 50 juta sausin kuring tah nu 50.000 ge aya bunuh diri. Atuh mayar tanggal 25 dipikiran di tanggal hijinya lieur. Mending pake usaha 25 poe daripada mikiran itu tanggal 2. Bapak ieu cenah tinggal di tanggal 25. Ayeuna tanggal sabaraha mah karek tanggal 2. Nah atuh lepar 23 poe. Mending dianggo ikhtiar. Engke dina tanggal eta bakal aya tajalmi teh eta Pak. Kadang-kadang kita seringkali jadi penyakit karena kita menyimpan di memori kita orang-orang yang membenci kita. Menhoyong khair, ku diajar agama insyaallah kabuka. Ku diajar agama eta kabuka. Opat anu disebut khair dina ilmu jiwa, Anda akan memberikan porsi yang terbaik ketika ada yang hasud, berarti Anda maju. Lamun aya jalmi nu hasud ka urang, berarti urang teh maju. Teu kudu ngambek ka nu hasud, teu kudu. Nah, meni iri ka ieu berarti maju. Da moal mungkin Pak iri ka nu teu maju. Nya, moal mungkin. Mata lamun aya punten, lamun aya nu nyarekan ka urang Bu anu iri ka urang kelas 2 SD, urang terus S2 teu kudu iri, naon teu kudu dibalas. Atuh ituna ge kelas 2 SD atuh. Kadang-kadang kita tidak paham tentang teori khair ini. Kadang-kadang ku urang milu dibalas padahal eta teh hanapeun urang, hanapeun urang, kan bae teu kudu milu iri, da dihanapeun urang. Nya. Ayun kieu batur teh alhamdulillah ya Allah abdi mah tinggal pun anak nomor 1 jadi ieu, pun anak nomor ieu jadi ieu, pun anak nomor 3 jadi ieu. Jadi kabehanana budak. Nya. Si ibu berarti gagal boga budak teh sih. Nya, ningali budak Bu Haji itu mah tinggal jadi ieu jadi ieu. Pak nah budak urang mah gagal. Nu hiji ulang-ulang. Nu hiji cenah ngan bakut jeung bakut we cenah. Nu hiji deui eta mah ngan pasewe rumah tangga teh. Nah, urang cenah ni gagal. Nah ini orang hasud tuh begitu ngomongnya. Padahal belum tentu gagal. Karena dalam hidup ini tidak ada gagal. Yang gagal itu adalah diri kita. Emang ibu punten lamun urang boga budak terus budak teu sukses gagal. Daerah ngajadikeun urang kali dugi ka dewasa teh pengorbanan teh luar biasa. Jangan disebut gagal. Nu gagal mah nu mana? Tah anu teu nuturkeun ka hoyong Allah itu gagal. Urang kali teu jadi nanaon teu gagal nu kitu mah. Jangan disebut gagal. Ningali salaki batur meni resep sana usaha teh burial ari bapak burial bun celik atuh kan batur nu ngaburiana salaki urang bun celikna atuh nah kita ada masing-masing Bu mawa rezeki apa kadang-kadang kan kita begitu Pak Ustaz gagal ibu bapak jangan ngomong gagal karena Allah tidak menciptakan manusia jadi gagal kenapa karena tadi kuncinya urang we tong hasud batur meuli pajarodol ngadaharan panadol bener panadol ibah mah nya itu mah gegeleuyeungan dina pajeronya santai we atuh biasa karena apa karena hidup itu sudah diatur dengan skema yang terbaik. Ibu bapak saya belajar tentang instrumen tubuh manusia dalam konteks Al-Quran dan holistic mendesain. Allah itu hebat mendesain manusia. Dulu orang tidak tahu bagaimana dia itu mengerti tentang pemahaman hidup. Satos diajar apa terang tinggal Bu cai sakieu bisa ngahirupkeun jelema. Nya, cai nama sakieu bisa ngahirupkeun jelema. Kenapa? Karena kita belajar organ mana yang dia butuh air dan organ mana yang tidak butuh air. Tidak setiap orang tidur 8 jam bakal sehat. Karena tidur bukan diukur lama, tapi kualitas tidurnya. Nabi tidak menerangkan harus lama, tapi Nabi menerangkan
la yadri aina batat yaduhu. Yang penting Anda tidur, tapi Anda tangan tidak tahu di mana letaknya. Itu tidur yang berkualitas. Kedah sabar aja Ustaz, tong naroskeun ka Ustaz. Lamun naroskeun ka ahli medis pasti. Kalau ibu di bawah 6 jam, bapak di bawah 3 jam, itu pasti kurang. Tapi kalau naroskeun ka Nabi, makana ilmu agama lain. Cek Nabi lain lila, tapi nu penting kualitasnya berapa. Nabi panjang gak tidurnya? Enggak. Oh, laki-laki yang hebat itu apabila dia berhubungan bisa 2 jam setengah. Nah, naonan dia lati. Hari ibu tahajud dengan 15 menit. Menyeretkeun tahajud atuh Pak. Pagawe anu lain atuh. Itu laki-laki hebat itu. Saya mencari laki-laki yang bagus yang bisa bukan begitu. Dina hadis nana. Ibu bapak dina hadis nana. Suami yang hebat itu apabila dia bertanggung jawab terhadap istrinya, menunaikan lahir batinnya, tidak disebutkan 2 jam setengah dia ya. Bukan itu. Nabi itu hebat. Yang penting Anda bismillahi. Allahumma janibni syaitan wa janibni syaitan rojakana. Kenaon lali lagi ari ngadoa tah. Aneh. Ibu sok ngadoa, aya doa anak itu Ustaz. Hari budak sabeureudi 8. Teu make doa kabeh. Ya. Pakai agama atuh, Pak. Pakai agama nu kieu mah, Bu. Betul, pakai agama. Kalau pakai agama enteng. Maaf ya, sampai ada seorang istri yang menggugat kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya dia katanya tidak bisa memberikan pelayanan terbaik di kasurnya. Karena apa? Karena ini bukan tipe aku yang seperti ini. Ya Allah. Ya, itu Pak, ku agama beres. Ya, ku agama beres. Jadi ibu, bapak, anu kaopat non, teh eta, tong ieu. Entong syirik, entong iri keun we. Da Allah masihan rezeki masing-masing. Kamari aya artis gini kan di video dina YouTube boga sapatu 2000 pasang ari subuh ngan 2. Biasana ngan 2 ari sapatu 2000 sih teh. Nu kadang ajar sapatuna teh warna-warni di Thailand, di Italia, di Jerman. Tiap negara tidak tahan beli sapatu hiji. Suku ngan 2 cing teh kumaha teh. Ditinggali teh keur di video da teu make senal. Eta mah ngan nemongkeun eta mah nemongkeun sapatu gran lain teu meunang. Nang kudu kapikir heula bisi dihisab di akhirat. Bisi dihisab di akhirat. Sabab baju anu nyarande anu disimpen dina lomari lamun tara dianggo eta teh sok ngalobrol. Ngalobrol acuk teh Pak. Sok dianggo tara sunah mitos soal. Da eta nu eta we habeun dipelat kitu. Akhirnya kita ngobrol kan senang urang hisab kayak di akhirat. Akhirnya betul itu kan kata Ibnul Qayyim, maka kalau Anda punya apapun lalu tidak dipakai, maka dia akan menggugat dirimu pada hari kiamat. Maka lamun teu hoyong ngagugat sok sedekahkeun. Dianggon teu disedekahkeun teu jadi we engke ngagugat. Da teu kudu seueun, nu penting mah manfaat. Ya. Tak geuningan aya selebritis eta geuningan ngantunkeun kamari acukna miliaran teu kaanggo sadayana mobilna 32 teu kaanggo sadayana ngangge kursi roda ya. Suami kalau mubazir lain sodakeun ngobrol atuh begitu ya. Kita buat serius deh. Keur ngaji mah. Keur kudu mikir, warnanya kudu serius. Aduh nya beuli. Jeung can boga gas di mah. Baru gitu teh. Beas. Token di sararada. Beas terus teh aya kabayang ku pangajian darudat atuh. Pasihan materi make dina teh jeung tegang ge. Da wih ti dia teh amuk-amukan. Kurang mah moal dia bahagia insyaallah. Nah, jadi jiwa itu begitu. Sekarang Ustadz bagaimana kalau di keluarga? Ada 4. Pertama, kalau khair, kalau dia punya agama, lalu nanti di dalam keluarganya apa? Dapat khairnya lagi. Apa khairnya? Yang pertama, zaujatuhu sholihatan. Apabila dia punya pasangan yang soleh. Soleh mah gampil. Bu, soleh mah gampil. Tong seueur-seueur teuing kriteriana, bisi capek. 18 ciri isi solehah, ditinggal teh hiji jajan. Ya. Bagaimana? Gampil dibawa bener, soleh. Sahur
Ibnul Qayyim Az-Jauziyah. Ya Ibnul Qayyim, wa kaifas sholihin az-zajwa. Bagaimana orang yang pasangan itu soleh? Tinggal we, lamun dibawa bener gampil eta teh soleh. Tapi lamun dibawa bener hese eta teh can soleh. Nya. Dicanak laras teh Bu beuni hese, ya Allah caroge Pak atuh salat jeung nu salat ge tinggal salam-salam kitu. Gimana? Anu teu salat ge tinggal balaleun harusna. Anu salat wae geuning aya geuning loba nu sangsara. Heuh bapak mah beunghar henteu salat henteu. Nah, begitu. Tah kadang-kadang Bu diajak laras teh susah teh. Yuk Pak urang naos sasasi sakali mah yuk. Mun teu urang aya keneh waktu tinggal nu ngaraji ge kitu keneh. Ibu-ibu mah kongosna ngaji-ngaji ngomongkeun batu jalan. Jauh nyalakeun ka ibu-ibu. Nya. Padahal cantang tu dirina ge leuwih soleh. Jadi Ustaz pasangan soleh kumaha? Simpel soal Ibnu Qayyim. Dibawa bener gampil sakitu. Nya. Hartos Bu. Sakitu. Cekap. Tong seueur-seueur teuing. Ustaz semelas lamun istri solehah tidak pernah kentut di depan suami. Sariwul itu. Eta kamari aya artis teh geuningannya. Dia 7 tahun saya tidak pernah kentut di depan suami saya karena saya menghargai kedudukan suami saya. Sim kuring ya Allah, riweuh atuh rek kitu kudu neangan heula ka mana. 7 tahun ada beban mental atuh hari ibu. Justru suami harus tahu bahwa ibu masih bisa kentut. Itu untuk menunjukkan bahwa kita masih sehat. Malahan lamun ngaos sim kuring da Tibun Nabawi, ciri yang sehat itu 3, 1 berkeringat, 2 kentut, 3 BAB, begitu aja. Jadi kudu kadangu kali-kali hitut urang ngarasa laki reug-reug. Alhamdulillah pun bojo teh geuningan hitut keneh berarti sehat sakitu we. Sok Bu, lamun teh hitut sabaraha bulan, kalawora eta teh panyakit loba di jero, tidak BAB, tidak keluar keringat kan begitu. Iya Mas, 7 tahun saya alhamdulillah tidak pernah kentut di depan suami saya karena saya sangat menghargai suami. Jadi kabayang teh eta nu solehah teh. Nu solehah mah lain tara hitut hadeupkeun saoge. Ya, tapi dia mau enggak dibawa bener? Bapak, Ibu, biasa saja. Dan bapak kalau tadi mendengar kentut istri, bapak harus ikhlas. Naon sababna? Bojo mengaluarkeunana ngangetanaga, urang mah tinggal ngahisap. Mage jeung riweuh bisa mendut teh di mana we. Ari bapak ngaluarkeunna mah tinggal ngoprot kesan. Urang mah tinggal kieu calana. Nya da arahan teh tubuh hirup mah nya nu berat mah eta. Jadi sampai begitu. Yang kedua auladuhum mabrura. Ciri khair ketika dia belajar agama akan muncul dari anak-anaknya yang auladuhum mabrurun. Murang kalina teh malabrur, ararenteng. Bukan akademisinya bagus, tapi budak teh malabrur. Sakolana mah teu laluhur Bu, ngan nibalalager narurut tara ngalawan ka kolot, malahan nepikeun kaboga niat. Mama, Bapak, jangan khawatir kalau Mama tua saya yang ngurus Mama. Saya yang ngurus Bapak. Tuh tinggal. Karena sekarang lagi tren, sekarang merebak di Asia Tenggara dan Eropa. Living long, but dying alone. Banyak orang tua yang panjang umur tetapi dibiarkan mati oleh anak-anaknya sendirian. Seueur teu dirarawat aya. Seueur anu teu dirarawat. Jadi si sepuh teh ngantunkeun teh teu dirawat ku budak-budakna. Diarahan teh ayeuna teh. Urang. Dan nomor 1 cenah abdi mah ustad di ditu damel nomor 2 di nomor 3 ari Pak Haji jeung Bu Haji duaan we. Abdi bari ka puskesmas ge budak teu bisa nganteurkeun. Mobilna diparake dinas. Abdi makan becas jeung bapana. Ya Allah. Ibu teh sukses gitu teh. Duka sukses, duka naon ieu teh. Da pun anak ditelepon teh nanti aya nu sakalian abdi cenah hoyong dijajabkeun pedah meuli mobil anyar. Dasna mama punten ngagren we cenah da abdi mah teu tiasa. Kitu pan disebut sukses. Sanes. Malahan budakna mah araya ngaliud di imah. Naon sababna? Da teu digarara we.
anu nguap-nguapan aya, nu ngabersihan aya, anu nyanat moyan aya, lucu cisosa teh. Alhamdulillah. Batur mah ceurik hese budak papangi. Mama alhamdulillah budak ngaliud wae. Saya dengar sendiri. Sampai maaf pernah ketua umum dia ngomong begini, budak mah mun jauh sok hese nitah, lamun boga rezeki sok hese merek. Tapi lamun budak deket, di mana nitah babari, di mana boga rezeki babari merek. Matak budak mah tong jarauh teuing. Hebat. Ngarah urang maot nu ngamandian teh lain batu. Ini jadi bikin dari situ living law but dying law. Kenapa? Banyak yang meninggal karena dia kesepian. Pada nu pokona mah auladuhum mabrurun. Nya, nu dongeng eta teh ngadu urang kali 5, nu 4 sarukses da kalintet. Nu hiji belet dicarekan wae ka nu hiji. Samana meni belet sih. Baku lah cek maneh mah palalinter cek budak atuh abi budak saha atuh da sarua. Untung nabunya alhamdulillah eta nu hiji nu 4 2 3 4 teu aya teh tiasa. Anjeunna dijajabkeun ku nu belet teh. Nya nu belet teh ngajajabkeun ka rumah sakit, ka puskesmas, dipencetan, dihuapan, nurut culi nuna langsung ujang. Ma alhamdulillah bukan nu belet hiji. Siga lamun pinter kabeh cenah budak teh moal ngurus emak. Ujang nuhun baheula dicarekan we ku emahnya cenah. Geuningan ujang ngurus emak teh nya mah geuningan aya hikmahna. Untung ujang teu pinter. Lamun pinter mah geuningan ujang teh bakal jadi bakal tebih di emak. Da eta mah langsung digabung budak teh. Apal kieu masna budak teh barelot we kabehanana. Lain kitu hungku, lain kitu oge ibunya. Maksudnya itu auladuhum mabrurun. Bikin anak itu ya begitu ya. Jadi jangan sampai kita terjadi living long but dying long. Jangan sampai kita mati dalam keadaan anak-anak kita sedang meninggalkan diri kita. Ya. 3, warizquhu fi baladihi. Khair ketika punya agama, rezekinya gampil, enteng. Dari rezeki mah kos hayam Pak, diudag-udag hiber di paraban ngariung sakitu we. Jelema nu ngarti agama mah teu kudu udag-udag rezeki. Tah anu udag-udagan mah tah anu agamana Bu, saya wah dangkeun itu subuh kadung ini ti jam 2. Ngudag-ngudag nu agama tahajud jam 2:30 rezeki teh sumping nyari. Usah nulas cobian heula. Dari rezeki mah kumaha tenang jiwa. Sanes ku kesang loba bae. Ku tenang jiwa, ku tenang rezeki teh babar. Murudul gitu, alhamdulillah. Tah eta Bapak Ibu. Jadi warizquhu fi baladihi. Jangan mengejar, tetapi bikin si hayang teh ngariung kumaha paraban ku urang. Naon parabna? Para batin jeung para fisik. 2, para batin kudu hade agama, para fisik ikhtiar. Sakitu. Tah eta keur maraban rezeki. Da bojo ge sami Pak, kudu diparaban teh 2. Batinna paraban. Ieu na fisikna paraban, duana na kudu kenging. Teu kenging ayeuna batin di paraban fisikeun teh. Fisik di paraban batinan teu. Kedah duanana sami jeung rezeki ge. Matak disebut teh parab iman. Naon parab iman teh? Hiji ibu bapak dina hirup kudu aya iman. Nya, urang sakitu saimbang kieu teh tah. Ibu alhamdulillah bapaknya tiasa keneh aya kesempatan ngaos keur nyaimbangkeun parab duanana. Sugan we atuh urang teh ku Allah teh husnul khotimah. Nya, nu terakhir khair ketika dalam hidup rumah tangga dalam kehidupan kita wa khulatu sholihin apabila dia memiliki teman-teman yang positif. Eta teh khair Pak. Kusabab naon? Jelema nu resep agama mah babaturanna bakal sarua safrekuensi. Jelema nu resep agama mah babaturanna bakal sarua kitu geus sok. Ya. Dan 5 teman dekat Anda akan menentukan nasib kita nanti terakhir. Makanya kata Rasulullah, carilah 5 temanmu agar kalian masuk surga. 1, wa ana aku. Yang kedua, khulafaur rasyidin. Umar, Utsman, Ali, dan siapa? Abu Bakar. Jadi 5.
Sabab 5 teman dekat kita akan menentukan nasib kita. Paham? Kurang gak baturan 5 cakep pisan, itu akan mempola kehidupan kita itu. Makanya hati-hati mencari teman. Kadang-kadang teman dekat kita akan membuat kita menjadi terpuruk. Matak Nabi nyakin hiji Rasul, 2 khulafaur rasyidin, 4, 5, karena 5 ini akan menjadi penentu kita. Khulafaur sholihin, kedah jalmi-jalmi saleh. Eta ibu bapaknya intina janten usah kumaha diajar agama teh dibukakeun kan. 4 tina jiwa, 4 tina kahirupan. Insyaallah mangga we raoskeun ku sadayana. Da ibu bapak ge ngaraoskeun tinggal nu jaraw jeung agama mah hirupna gitu. Ningali ku simkuring asa rarumeuk. Rarudat kararieu karuh we hirup. Duit numpuk rudat keneh. Nya. Bojo heran kieu keneh. Komo lamun kuleuh cing teh. Ku agama mah bojo kuleuh ge heran. Ku agama mah teu boga duit teh nikmat. Nya, matak nu loba duit mah loba pikiran. Anu teu boga duit mangan hiji pikirangan. Hayang boga duit. Nya. Tah, ibu bapak, terakhir itu Ustaz, ad-dinu yusr. Belajar agama itu mudah. Yang sulit itu adalah apa? Kita tidak ada niat untuk belajar. Kalau kita belajar, insya Allah mudahkan 8 aspek yang tadi dalam kehidupan kita. Sakitu cekaplah tong panjang pentingnya tos 2 jam sim kuring di jam salapan. Semua tos 2 jam. Nah, insya Allah kita bisa suartos. Bapak Ibu sehat walafiat. Cing muji gampil dan sagala rupina. Murah kali cing saleh soleh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair katsira kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa Bu ya. Luar biasa buat bekal kita ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi masalah. Ternyata banyak ilmu yang kita terima hari ini ini kalau ada pertanyaan barangkali kita buka. Oh, ada pertanyaan Pak Haji? Ya, mangga. Tidak ada mic. Udah langsung aja tuh mangga Pak Haji. Udah langsung. Mengapa Haji? Kami baca di dalam Mujadah 11 Yarfa'il lahu ladina amanu minkum waladina ukul imadarajah. Artinya sudah saya baca, tapi lebih jelas lagi minta uraian atau penjelasan makna dari surat yang bagus. Terima kasih. Tapi dia udah mulai besar, dia mulai ngambil sendiri. Begitu dia sudah dewasa, bisa ngasih kepada orang. Itu namanya darjah. Darajat itu perubahan hidup
dari level yang tadi sulit menjadi mudah. Cobi si kuring naros. Bu, bapak enteng kene jadi orok, enteng kene jadi kolot. Ya, bayi kalau kita mengukur ke sana, bayi itu kalau dia mau makan, nangis sudah disiapkan rezekinya. Kurang mata tiasa. Pun urang lapar pun ngider heula. Nya, orok mahoyong susu, giriwil, indungna ka dieu langsung di indungna disiapkeun cai susuna. Bapak hoyong nyusu. Apaan kudu ka warung heula beli. Kudu ninyu heula apaan itu teh proses teh. Tah darjat mah gitu. Darajat semakin dia itu iman dan menambah ilmu, derajat teh semakin dimudahkan seperti bayi. Ererenteng gitu. Nya. Bu, punten. Aya murang kali orok di sisi walungan. Da kabehanana ge bakal leuwas. Asa itu budak saha dirawuk ku sadayana. Bisi ti kuncung. Aki-aki sisi walungan. Itu si aki-aki saha moal anu ngau malahan mah cek budak lagi ket bae da geus lila. Jadi darjah itu begitu Pak Haji. Jadi perubahan dari yang sulit menjadi mudah, semakin mudah hidup nanti. Ku alladzina amanu utul ilmu kayak kadituna darajatun. Mangga hiji tah ibu daya Pak Haji mangga. Ya, Bidamil Ahmar dah. Ya, walaupun hadis itu dikritisi oleh para ahli hadis karena kategori hadis itu dhaif menurut penelitian. Tapi kalau berdoa mah bebas karena saya menempatkan doa itu hanya sekedar berdoa. Dalam konteks ibu boleh berdoa apa saja ketika sakit. Bagusnya itu dibacakan sebelum terjadi kalau bagusnya, tetapi ketika sudah terjadi pun tidak ada masalah. Nah, berapa ngadoa papitos kajang tenan kenging kan ngadoa ya Allah cing sehat abdi panyawat abdi cing dipasih diicalkeun maka dengan bahasa kita juga boleh, tidak harus dengan bahasa itu ya gitu Bu Haji. Ya. Ya. Masalahnya adalah mudah jika diajak saleh. Nah, ketika ketika ada anggota keluarga atau siapapun yang sulit diajak untuk bersama-sama saleh, ini sebenarnya ada takdir apa sebenarnya harus kita perhatikan atau kita kelola, dalam diri orang itu atau masyarakat. Karena dia itu berhubung lalu dia menolak, itu karena belum butuh. Kalau sudah butuh, tanpa diajak pun dia akan nanya, Bu Haji ngaji kapan lagi? Karena dia butuh. Kalau yang tidak butuh nggak bisa. Makanya dia bukan want, tapi harus need. Kalau baru want itu nggak bisa. Tapi kalau sudah need, dia akan bergerak. Nu tadi teh Rasulullah dibersihkan ke mana? Yang membuat orang itu sulit melakukan kebaikan adalah satu, egosentris, edging God out. Karena ego itu Tuhan kau jangan ada dalam diri itu ego, edging God out. Kalau ngasih dia lebih pintar, sudah merasa bisa, ngaji mulai gitu kering. Maka jadi dia menyuruh Tuhan jangan ada di dalam diri saya. Kan arti ego itu edging God out. Tuhan, oh jangan berada dalam diriku karena aku tidak butuh diri. Begitu
sulit diajak untuk dibawa benar. Maka pakai jadi ya ma'ruf, toyib dulu, toyib, ma'ruf, kemudian ihsan, ihsan levelnya tinggi, kemudian ada dulu birrun, ya, ada lagi khair, lalu ihsan, baru soleh. Soleh itu terakhir. Makanya kalau ibu ingin punya anak soleh, itu tahapannya dari toyib dulu. Toyib dulu, makanannya harus toyib, minumannya harus toyib, nggak bisa langsung soleh. Setelah toyib baru ma'ruf. Ma'ruf itu dia harus mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Begitu. Setelah itu baru dia masuk level kepada al-bir, al-birru husnul khuluq, perubahan attitude. Setelah itu ihsan. Ihsan mah langkung tinggi itu karena sudah berkaitan dengan dirinya dengan Allah. Baru nanti ada khair, baru nanti soleh. Begitu. Nah nanti dijelaskan nanti sama ustadz ya yang begitu ya, perbedaan-perbedaannya di dalam kehidupan. Cekap tilunya dah atau sinamo ayat tilu. Oh satu lagi mun. Ya. Ya, ya. Betul. Mentok. Ya. Rumusnya di Quran 73. Jadi anak itu ada periode pembentukannya 73. 7 kali 3. 0 sampai 7, 7 14, 14 21. Ini kalau udah 21 itu susah, Pak. Susah. Kalau anak sudah 21 dia lihat, itu susah, tinggal minta doa saja kepada Allah. Tapi kalau masih di bawah 21 masih bisa diikhtiarkan karena 07 itu 07 sangat sentral. 714 itu mulai dia lost generation. Di sana anak-anak mulai lihat 7 sampai 14. Makanya lihat ibu Pak, 14 sampai 21 jarang ada di masjid. Jelas ya? Tio 14 bagi 20 hiji jarang lo di masjid, baru dah mah sebenarnya murah kali SD TK resep di masjid di madrasah. Begitu SMP SMA kuliah daerah ya dia sudah punya dunia sendiri. Nanti ada lagi masjid ini jangan aki-aki mohon tak gitu ya kira ibu dan milarian orang kali mau orang ada sesat. Nah di 7 ini Pak yang ini jadi 7 07 7 14 21 terus 20 hiji mah neuronnya sudah kuat, dia sudah membentuk dirinya sendiri. Kalau jelek, kalau bagus. Cuman untuk membuktikannya di usia 40. Usia 40. Ingin pembuktiannya usia 40. Tinggal Bu, mun 40 goreng, hese ngaroba. Mun 40 jali babir, insyaallah. Makanya kenapa Rasul diangkat 40 tahun? Pembentukan kesananya. Saya tidak berangan-angan, maafnya bisi salah, bisi usah tepat. Lamun pibeung hareun di can 40 kapan? Kapan? Tapi kalau dia itu hidupnya bakal begitu-begitu aja, lihat aja di 40 kesana. Nah itu, dan itu rumusnya ada di tadi. Ya, rumusnya ada di tadi. Saya Pak, 40 teh sakit tuh. Rezeki nanti sakit karena udah dibentuk. Bapak tidak perlu berhenti untuk berdoa
karena ada perubahan nasib oleh doa. Begitu aja ya, mudah-mudahan ya tiasa Rubi berdoa udah sakit tuh banyak ternyata wajib itu dipastikan mangga kan sampai ibu ibu dua aku naroskeun ya kulkas wah kerudung mana